dikiparatan ku ngaos, dikiparatan ku masantren, dikiparatan ku lami ngaos jeung masantren, dikiparatan ku ngaluarkeun bekal jeung peurih dina masantren dina ngaos, ku nalar, ku getol ngaji, ku wiridan, ku puasa, ku bakti, ku sedekah. Nyata supaya lamun teh mah diparengkeun manfaat ilmu tuluy magahan sugan we lamun teh mah aya salahna dina magahan kalebetkeun lain salah tapi kasalahan. Ai kasalahan apa nanti ngahaja disebutna jadi dihampura. Itu ayana masantren teh. Tah lamun anu teu ngaos heula teu masantren heula nya salajengna teu ngaluarkeun bekal heula teu aya ngahidmah heula teu aya sedekah heula teu aya ngabakti heula teu aya ngadamel kasayan heula teu lami dina ngajina jo muka we pangaosan jo ngawuruk we pangaosan teu boro-boro salahna benerna ge disebut salah. Naon pangna disebut benerna salah da eta mah kabeneran sa benerna ge komo deui salahna gitu. Jadi benerna salah komo deui salahna salah pisan. Saha ngahinakeun ngaji, ngahinakeun ngaji otomatis ngahinakeun ilmu. Tah naudzubillah teh eta teh keur musim. Itu nya keur musim. Masya Allah keur musim. Kade urang mah tah saur keterangan bila mana urang ngaos ilmu nahunya kepan hoyong ngaos nahu deui ngeureuyeuh nya mayakhudil ilma bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitonun. Sahajamina anu ngalap ilmu tanpa bimbingan guru, tanpa bersanad ka guru, tanpa ngaguru ka hiji guru anu nyambung ka Rasulullah fa syaikhuhu syaitonun. Mangka guruna teh setan. Dina pada moal nulungan eta ilmu. Itu teu puguh sumberna teh. Cai ge aya sumberna mah misalkan jo aya kana susukan babakan ya kitu barudak cai teh. Itu susukanana aya, caina aya. Dipapai susukan teh ka mana ieu tungtungna ieu cai. Oh ka Cigereleng. Oh ieu. Geuningan sirah caina teh oh bijil ti dieu pan jelas. Jadi lama anu naros teh ieu cai kababakan tina susukan ieu ti mana asalna ti Cigereleng. So sirah cai di ditu tuh. Paneunna. Tah ilmu ge kitu, bisa magahan maneh di mana tina ladang ngaji. Di mana ngaji teh di anu. Tuh, paneunna. Nya. Tapi lamun teu puguh mah maneh eta bisa magahan. Di mana ngajina teu urang teu masantren nah bisa kitu da loba ena bukuna naudzubillah ngahinakeun ilmu ku cara ngantunkeun ngaos ku cara ngantunkeun masantren teh nya kade barudak susu mena teh nya susu aya katerangan wa mayakun akhidan bil ilmi an suhupin fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adami. Sajami anu kabuktosan kagungan ilmu na teh tina ladang buca baca buku, rajin maca buku. Kitab nu dibarisan di hartian we terjemahna. Mangka mu ahli ilmu mah kanyaho manehna, kabisa manehna, kitu ilmu manehna teh seperti teu aya. Jadi al wujud kal adam gitu aya seperti teu aya jurig gitu. Jurig teh pan setan teh. Kan hutuna mah benar. Kaingat. Nauzubillah. Tah adanya